Cuang Malik Dihela nyaritakeun kaayaan Bimaraah, Prabu Durakumala jeung para pasukan siluman badak anu boga maksud rek ngarugrug karajaan siluman maung teh lantaran cenah disangkana geus maling ilas maya teh. Ayeuna maranehna geus anjog ke hiji tempat. Prabu Durakumala ngadadak ngeureunkeun pasukana. Urun. Cek Prabu Durakumala bari ngacungkeun leungeunna. Rag sakabeh pasukan eureun. Kitu deui Bimaraah buru-buru narika dari kunana terus eureun. Aya naon Kanjeng Prabu Antalohot? Geuning eureun sagala atuh di dieu? Tanya Bimaraah. Tuh tempo Mahapati. Di belah kidul tuh aya pasir tilu ngarendeng. Tah dina pasir eta nu tengah aya gua. Di belah dinya tah aya kerajaan siluman maung teh Silodapati. Bimaraah olohok nempo ka pasir anu ditunjukkeun ku Prabu Durakumala. Ditempoan ka sakululingna. Si horeng pasir teh dikulilingan ku jurang. Bimaraah mending ngabirigi di gelobangeun. Waduh, eta mah matak bahaya tuh Prabu Antalohot. Geus lah cek kuring mah ulah jadi bae nyerang teh. Lantaran kumaha sok lamun urang laragda kana gawir. Matak rugi gede atuh. Keur mah kuring teh geus dilarangdaan can ngalawan kawin deui. Rugi gede lamun kuring sampai ka hantena teh. Cek Bimaraah bari katempo ngabirigi dik. Justru eta Mahapati. Mana kula ngajak eureun heula di dieu teh. Kula percaya Mahapati pasti loba akal. Jeung kabuktian ongko ku kaula, Mahapati teh sakti mandraguna. Mana urang teh kudu ngatur heula siasat. Cik, kumaha cek pamanggih Mahapati? Cek Prabu Durakumala deui. Bimaraah ngaulang ditanya kitu teh. Haruh aing mah aya-aya bae. Si horeng kieu ari boga jabatan dhuwur teh, kudu loba mikir. Nu kitu mah teh silas maya. Nah maka leuwih sagala rupa tuh. Tungtung nama aing nu reuweuna. Gerentos Bimaraah bari ngahulang. Prabu Durakumala oge sarua ngahulang keur mikir kumaha carana sangkan bisa ngalehkeun pasukan siluman maung. Bari jeung teu bahaya ka maranehna cenah. Kumaha Mahapati? Geus boga cara teu? Kaheula atuh Prabu Antalohot. Ari mikir teh sugan mah gampang. Nya atuh sok Mahapati. Pasti leuwih nyaho Mahapati mah. Cek Prabu Durakumala deui. Bimaraah masih keneh terus ngahulang. Uteukna terus muter, tapi nu aya kalah sidahna beuki rieut. Haruh aing mah kalah beuki rieut kieu silah teh. Kalah asa ngab-ngaban. Heueuh, tapi lamun aing teh bisa menangkeun cara. Aing teh geus disebut sakti jeung pinter ku si Prabu Antalohot teh. Era atuh aing teh. Lamun sampai teu menangkeun cara mah. Kerentas Bimaraah deui. Bimaraah terus bae katempo ngahulang, tapi teu lila pok manehna nyarita bari curing hak. Ayeuna kula geus nyaho carana Prabu Antalohot. Cek Bimaraah bari katempo curing hak. Atuh Prabu Durakumala teh meni bunga nganeh kitu mah. Tah. Kumaha Mahapati? Kieu Prabu Antalohot. Ayeuna urang ulah nyerang heula ka ditu. Lantaran gede resikona. Bimaraah can anggeus nyaritana kaburu dipotong manten ku Prabu Durakumalana. Maksudna urang kudu mundur deui tah kumaha Mahapati? Atuh kecing ngaranna lamun urang mundur deui mah kumaha memeh dipacok? Cek Prabu Durakumala. Jika ari Prabu Antalohot sok motong bae ari kuring keur ngomong teh. Can anggeus kuring nyaritana atuh. Dengekeun heula. Cek Bimaraah rada seueur. Iya atuh sok hampura Mahapati, hampura. Nya geus kajen Prabu Antalohot. Geus ayeuna mah kieu, maksud kuring mah ulah nyerang heula teh. Urang kudu bisa mancing maranehna keluar. Ngajebak lah lamun cek budak ora ayeuna mah. Carana? Gampang carana mah. Ayeuna sing naon kadaharan kabeukina maung teh. Cenah mah ieu ge cek beja tapi ari maung mah cenah beukina teh sebangsaning embe, munding, kijang. Nya nu kara ditulah. Ya atuh gampang komo ari kitu mah. Ayeuna geuwat neangan embe kaloba. Terus embe teh engke tunda di dieu bereskeun. Jang eupan maksudna mah. Tahapan pasti kaambeun keneh ku bangsa maung. Maranehna pasti oge kalaluar ti kandangna. Ti nagarana maksud kaula teh. Tah urang mah nya rumput. Lamun bangsa maung keur moro kana kadaharana, ku urang kali serang bae ti unggal juru. Karti Prabu Antalohot. Cek Bimaraah meni pajang lebar nerangkeun oge. Prabu Durakumala unggut-unggutan. Kaharti. Alus pisan eta siasat teh Mahapati. Tetela cerdas cek kaula ge Mahapati mah. Teu kudu dicaritakeun ari kuring cerdas mah. Ti baheula oge batur geus nyanahaweun. Lamun kuring teh memang cerdas, nya geulis ongkoh. Cek Bimaraah. Lamun kitu, ayeuna kula rek mere parentah ka wadia balad supaya neangan kadaharan yang maung. Nya kitu ulah dilela deui sok geuwat. Lebih cepat lebih baik cek budak ora oge. Cek Bimaraah deui.
Prabu Durakumala tuluy malik ka tukang mere parentah ka anak buahna. Weh, sakabeh wadia balad. Guat aran nikah dengan embe, munding atawa naon bae. Pikeun eupan jeung para siluman maung. Guat laksanakeun enak keneh. Mangga nun, mangga. Mangga. Tembal wadia balad siluman wadak tuluy katempo maranehna milas ngaraleungit. Keur kitu teu kanyahoan ku Prabu Durakumala jeung Bimarah katut nu sejenna di salah sahiji tempat aya hiji maung lodaya nyaeta Ki Jagatsetra papatih karajaan Maung katempo keur ngawaskeun. Matana caang berulang-berileng manco ka Bimarah jeung Prabu Durakumala. Teteh bener beda sataing teh. Si Durakumala jeung pasukanna dalatang rek nyerang kerajaan Siluman Maung. Ieu kaayaan bener-bener nguntungkeun pikeun aing. Geurentes Ki Jagatsetra bari manehna terus ngawaskeun ka pelebah Prabu Durakumala jeung Bimarah anu keur caricing nungguan wadia baladna. Teu lila wadia balad siluman badak geus datang deui. Kabehana katempo geus hasil marawa embe, munding, sapi jeung sato-sato sejenna anu rek dipake mancing siluman maung. Kadenge sato-sato anu dibawa ku wadia balad siluman badak teh menidame ngasarada. Salah seorang pamimpin wadia balad siluman badak ngahadap ka Prabu Durakumala mere laporan. Nun kaula nun Kanjeng Prabu, pribadi sadaya tos hasil ngalaksanakeun parentah nun. Cek eta pamimpin gulang-gulang. Walus, hade pagawean aran nikah teh kapake pisan ku kaula euy. Simohon, salajengna kedah dikumahakeun nun eta sasatoan teh. Prabu Durakumala ngareret ka Bimarah. Tah, kumahakeun cenah Mahapati. Tuh tundaan di hadapan gawir, kade ulah aya nu leupas. Keun antepkeun engke oge kaambeun ku wadia balad siluman maungna. Tah engke maranehna pasti daratang muruka sasatoan anu dijadikeun eupan ku urang. Pas maranehna lengah, ku urang kari diserang beti luhur, kumaha kaharti? Cek Bimarah. Kartos nun, kartos. Sok atuh ayeuna mah geuat laksanakeun parentah Bimarah. Atuh teu talangke para wadia balad siluman badak teh terus ngalaksanakeun parentah Bimarah. Sababaraha urang turun bari marawa sato anu dijadikeun eupan pikeun siluman maung. Sanggeus beres maranehna terus narek deui. Sadia parentah parantos dilaksanakeun nun. Cek salah saurang mere laporan. Alus, ayeuna maran dikaguat nyalebar. Siap-siap nyararang lawan para siluman maungna geus kalaluar. Monggo nun, mangga. Monggo. Tembal wadia balad Prabu Durakumala saur manuk. Satuluina para prajurit siluman badak teh nyalebar saperti nu diperintahkeun ku Bimarah jeung Prabu Durakumala. Maranehna siap-siap ngawaskeun ti luhur di tempat panyemputanna masing-masing. Bari jeung nyarekel gondewa jeung tumbak. Siap-siap rek nyerang lamun para siluman maung geus kaluar. Di sajen pihak Ki Jagatsetra oge terus ngawaskeun kaayaan Prabu Durakumala jeung nu sejenna. Ki Jagatsetra tuluy katempo peureum, bibirna kunyam-kunyem. Teu lila sukuna nenjrek taneuh 3 kali. Blig. Nyisantanu. Luat kalaluar aran nikah. Cek Ki Jagatsetra bari nenjrek taneuh 3 kali. Teu lila sieg taneuh karasa inggeung. Dahan-dahan tangkal jeung daun-daunan raga-raga. Jelegedeg aya 3 maung lodaya bikangna ngajelegedeg di hareupeun Ki Jagatsetra. Haturan kaulanan Kanjeng Patih. Aya pikir saya naon ngangkir sim abdi tiluan? Cek Nisantanu salah seorang anak buah Ki Jagatsetra. Tuh tempo kabelah ditu. Wadia balad siluman badak rek nyerang gara-gara urang. Maranehna geus nyiapkeun eupan pikeun mancing wadia balad urang kaluar ti jero karajaan. Samohon katingali ku sim abdi oge nun. Saterasna naon tugas sim abdi teh nun? Urang terus beawaskeun heula keun maranehna ka arah sepulah ka nagara urangna. Lantaran hal ieu teh alus pikeun urang. Maksud kula teh pikeun rencana urang alus teh pikeun ngarebut kakawasan tina ka Prabu Rodapati. Samohon tos naon anu kedah dilakukeun ku urang teh nun? Antepkeun heula ayeuna mah. Maranehna ka sepulah ka nagara urang. Sina ngalehkeun heula Prabu Rodapati keun kena ibarat lauk asup kana bebu. Engkena tinggal kapung bae ku urang bongohan. Semuan kartos nun. Syukur ayeuna guat bejaan wadia balad anu satia ka urang. Kade rencana urang ulah sampai bocor. Mangga nun. Hayu santani. Juang laksanakeun perintah ti Gusti Patih.
Cek Nyi Santanu tilu mau karena ngagaur tulis ngaralengit cak urang tunda heula. Ayeuna malik diheula ngaguar kahayang si Ekek Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni. Harita Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni masih keneh katampo bingung lantaran barang manehna ngajirim ka hareupeun si Ekek teh si Ekekna malah sieun kapiuhan. Nah atuh urang teh salah kitu salah Nyai Ratu, urang nemongan ka juragan Ekek kalah sieun kapiuhan. Heuh puguh oge kula oge bener-bener bingung jadina teh. Tembal Ratu Candrawati bari neuteup ka Patih Kalageni. Ratu Candrawati anu keur katempo bingung teh ujug-ujug curing hak. Haru pantesan atuh Ki Patih rek kumaha teh sieun juragan Ekek teh atuh tempo tuh kaya nanti ka matak pikasenan kitu. Cek Ratu Candrawati. Patih Kalageni anu keur gahulang ngaret ka Ratu Candrawati. Maneh oge nelak-nelak kayaan Ratu Candrawati. Walah bener nya Nyai Ratu. Eta Nyai Ratu oge si goreng pikasieun. Tembal Patih Kalageni. Haru nya geuning urang teh meureun kulir lieur Ki Patihnya teu inget kana penampilan cek budak urang mah. Nah tuh urang teh kalah ngawujud kos kieu atuh. Pantesan atuh juragan Ekek teh sieun ku urang. Cek Ratu Candrawati. Moho Nyai Ratu, cobi ayeuna mah urang robah wujud deui. Nya bener Ki Patih. Tuluy duanana ngagaribeukeun awakna jenggelek Ratu Candrawati anu tadina PK sieun teh robah wujud deui. Saperti Ratu Candrawati anu samemehna siga saurang putri jeung geurisna kabina-bina. Kitu deui Patih Kalageni. Sarua maehna oge rubah wujud jadi Patih Kalageni anu saperti samemehna. Tah, upami kieu mah juragan Ekek teh moal sieun geura Nyai Ratu. Sok aku gahkeun ku Nyai Ratu juragan Ekekna. Ratu Candrawati teu nembalan. Tuluy bae maehna noelan awak si Ekek bari ngahudangkeun. Juragan, ugah juragan. Ieu kula Ratu Candrawati sareng Ki Patih Kalageni. Cek Ratu Candrawati bari ngahudangkeun si Ekek. Si Ekek nguliat tudang peuntak lalaunan breh katempoeun ayeuna mah Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni narangtung di hareupeuna. Si Ekek gigisik matana siga nu can yakin terus mencrong deui ka Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni. Nyai Ratu, bener eta teh Nyai Ratu jeung Ki Patih? Mohon juragan, kula Ratu Candrawati. Sim abdi Patih Kalageni nun. Awas arandika, ulah bohong ka kaula. Wah arandika kaduan teh saukur siluman nyiri urinya. Cek si Ekek bari undur-unduran deui sieun. Atuh mohon juragan, tangtos atuh kula duaan teh siluman nyeri wuri. Kapan abdi siluman pesing, ieu Ki Patih siluman badak. Si Ekek ngahuleng, heueuh nya. Heueuh da manehna duaan teh siluman. Tos lah juragan, ulah can saya ka sim abdi duaan. Kapan sim abdi duaan teh tos janten anak buah juragan. Moal nyilakakeun ka juragan mah, malah abdi duaan sadia bumela ka juragan. Cek Patih Kalageni. Nya teh syukur. Ayeuna kula percaya ka Randika. Ngan rek kumaha ayeuna rencana urang teh? Tanya si Ekek, ayeuna mah maehna ngarasa ngemplong jeung bunga. Sapertos rencana urang harita juragan. Urang ayeuna kedah tiasa nyangkalak Prabu Durakumala pikeun ngabebaskeun Nyi Lasmaya. Harita urang teh kantos ngarencanakeun nyangkalak Prabu Durakumala teh ku cara bangsa manusia. Iya bener-bener Nyai Ratu. Tapi kaula teh teu mungkin bisa sorangan. Kula kudu neangan bantuan. Tapi batur wing si Dayat teh ka mana euy? Ari cek bae ngabot abdi mah teu kedah ngandalkeun teuing rencana juragan anu namina si Dayat naon. Kumaha upami juragan nyohonkeun bantosan bae ka manusia-manusia anu nuju ka rempol di dompok nambah dia. Pasti aranjeunna kersain ngabantuan urang. Si Ekek ngahulang tapi teu lila maehna nyarita deui. Nya bener. Tapi kumaha carana atuh sangkan maranehna teh sarieun ku Nyai Ratu jeung Ki Patih. Lantaran namun sarieun teh hese deui bae atuh kena. Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni silih reret. Nya bener Ki Patih, perkara urang anu matak pikasenan bangsa manusia oge bakal jadi halangan. Cing kumaha cek Ki Patih carana supaya manusia teh ulah sarieun ku urang? Patih Kalageni ngahulang mikir, tapi kumanehna teu kapikir. Aduh, kula marieut Nyai Ratu, kula geus teu bisa mikir. Maklum kula mah belet lah.
Cek Patih kalegeni terila Ratu Candrawati nyarita. Kumaha lamun kieu Ki Patih juragan? Kumaha maksudnya nya Ratu? Ratu Candrawati teu nyarita deui, tapi tuluy manehna namprakeun dampaleungeunna. Breh ujug-ujug dina dampaleungeun Ratu Candrawati teh aya Ali. Pok Ratu Candrawati nyarita. Ayeuna kula jeung Ki Patih coba ngarasup kana batu ali ieu. Engke batu alina dianggo ku juragan. Ku cara kitu, kula jeung Ki Patih teu kudu nemongan ka manehna. Malah ieu batu ali teh bakal jadi kekuatan pikeun juragan ekek. Upami juragan ekek priyogi ka sim abdi duaan, kantun usap bae batu alina, taneuan deui sim abdi duaan bakal keluar. Si ekek unggut-unggutan bungaheun. Nya atuh kitu bae Nyai Ratu. Bener pisan uing satuju. Ratu Candrawati tuluy mikeun ali ka si ekek. Sok keur anggo atuh batu alina juragan. Cek Ratu Candrawati bari ngasongkeun ali ka si ekek. Ku si ekek ditarima. Tuluy dipake, geus kitu mah kadang Ratu Candrawati nyarita deui. Hayu Ki Patih, urang suang asup kana eta batu ali. Mangga nya Ratu, ngiringan bae lah urang mah. Tembal Patih kalegeni. Atuh tuluy Ratu Candrawati jeung Patih kalegeni teh ngagebegkeun awakna. Seot awak Ratu Candrawati jeung Patih kalegeni teh katemponya reot sup. Asup kana batu ali anu dipake ku si ekek. Si ekek meuni bunga. Ayeuna tinggal aing init ka Imah Baradia. Aing kudu minta bantuan kanu araya di dinya. Gerentas si ekek, terus si ekek teh lempang ku suku sabelah ingkud-ingkudan. Si ekek ngarasa sedih oge. Nasib aing mah. Cek batur mah aing teh kasep, tapi suku aing ku sabelah. Aduh bener-bener apes aing teh. Tapi kajen lah. Ieu salah sahiji pangorbanan aing ka jelas maya. Gerentas si ekek bari lempang ingkud-ingkudan. Si ekek terus lempang reka Imah Baradia. Najan bari ingud-igudan oge. Tapi lila mah anjog. Katempo di pakarangan Imah Baradia keur karumpul lobaan. Si ekek beuki ngarasa bunga. Kapaneran? Tuh di Imah Baradia teh ke lobaan keneh. Aing bisa minta bantuan ka balarea. Gerentes si ekek. Tuluy mehna lempang deui. Tapi barang rek asup ka pakarangan Imah Baradia, ujug-ujug dihadang ku Pak RT tua kampung jeung polisi. Oh, gua kasuk lah, oi. Anu rek asup ka dieu mah kudu kacatet heula ku kuring. Saha di maneh euy? Cek Pak RT bari ngahalangan si ekek. Lantaran ti peuting, Pak RT teh jadi teu jelas nempo kana rupa si ekek. Di sejen pihak si ekek na oge kaget lantaran dihalangan teh. Ye ari Pak RT, mangkal atuh hilap ka uing. Kapan uing teh si ekek anak Bimar ah? Tembal si ekek. Ah, ulah ngabustab euy. Si ekek anak Bimar ah mah kapan geus maot. Polisi ilu nyarita. Oh bener, kuring oge yang sian layona. Si ekek anu Bantongor teh geus paeh. Tua kampung oge ilu ngomong, si ekek handeueul disebut Bantongor teh. Aduh, ari patua ari nyarita make nyebut uing Bantongor segala tuh. Tapi geus kajenah diampura keneh ke uing. Geus awas uing rek asup aya perlu. Cek si ekek deui. Ye, sok maksa ilaing mah. Saha heula ilaing teh atuh nu bener. Ari Pak RT kumaha? Kapan cek uing oge? Uing teh si ekek. Sok berat sorongan meungeut uing. Ari teu percaya mah. Tembal si ekek. Pas kabeneran teh jauh di dinya aya saurang jalma anu mau obor ku Pak RT di gerowan. Mang Watno, tangin jeung budak oborna bawa ka dieu. Atuh jalma nu ngaran Mang Watno teh nyamperkeun. Aya naon Pak RT? Tah corongan heula saha eta sebenarnya. Cek Pak RT ditah Mang Watno nyorongan si ekek. Terus ku Mang Watno teh si ekek na dicorongan borong breh. Jelas pisan bener nu nangtung teh si ekek. Atuh kabehana mending ngagoak reuas. Jurig, aya jurig. Aya di diwas ekek tulung. Iya tulung, eta di diwa Bantongor. Tulung. Cek Pak RT, polisi tua kampung katut Mang Watno bari kabehana ngabalecir asup ka Imah Baradia. Saking kusensieuna mun segala ditabrak, kabeh nu aya di dinya reuas. Sedangkeun si ekekna olohok gara-gara teu ateur. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.